tuh loncat enak wah tuh tuh iya ledot enak dewek dibacok lamun dewek pipilueun teh resep lainnya kalah sarua sia nya ongko demokrasi bebas Kang Cepot ditekannya ku bapak lain dibenerkeun ka bapak kalah nekan anu sahanapeun Kang Udel nekan ka urang mah nya kudu nekan ka miskin deuk jeblong deuk garing mending ka dieu lah ning langsung ke pusat aduh sia era penonton boga ka era ayan Sampurasun Kang beda nah sia tarik ngomong aya kamu Pak aya tamu Pak sok sanghareupan ku ilahi aya tamu Pak itu apa kaget margi Semar teu mayunan ka mana bapa maneh ai bapa teh nyaeta nuju munajat ieu teh nuju ngantosan tamat anu olah tapak berata gentur tapaku janten upami aya tamu teh nyabi anu nabina Tidak apa kaula datang ka dieu numaha bade engat tumaros nangan sate acarna nyangem bilih melengkung bekasnya lahan pokpek prak mulih ti mana wangsul ti mana ngahajat bade nepungan bapa maneh abdi bakilna ai Prabu Kritik Kumbal Wali di mana nuju olah tapa berata gentur tapa napa anal badai nyampurnakeun saatosna mini turaga naon ai mini turaga abdi mah mengukur terang mini turaga ngukur ai mintu teh nutup
tinggal boten dipun tinggal dangu boten dipun dangu angsa boten dipun angsa ucap boten dipun ucap kadituna abdi margaya rep duduk tak kirang apal kieu Gusti Aimin Turaga teh nyata nutup anu 7 nu dipamri gentur tapakun olah tapak berata daya di musuh anu pangberat-beratna di alam dunya iwati merangan musuh nu aya dina diri pribadi leres dunungan abdi tiasa merangan digoda kudunya lain eta nu diudag Arjuna dek dijieun pang beungharna saalam dunya lain Arjuna ku dewa ditawaran hayang kawasa di alam dunya sana Arjuna disebat tukang kawe bidadari ngagoda kan upami Gusti Sepuh uning bidadari ngagoda pangaulan di batik alah oh iya transparan deh terus dengan ngeagangan kan ngagoda teh tari bugil gitu dugi kakasebat bakat ku ngagoda pangaulaan anu disebat kasep ngalempereng koneng alus tangtung hade laun matak tiblat upami kepat sok matak geget lamun anyang ijuk tibalik anu digoda hare-hare anu ngagoda punten nyata lir gitu godong tina murtoya lir daun cak-cakan cai nyata pangaulan di batin menuju tapak angelena pinu kumani bidadari dunungan abdi nu digodana abdi anu leuleus Tanumawi dewa turun dewa nu 40 sumemah ka Prabu Kritikumbawawi can aya nu mampu ngalawan bidadari anu 40 aya-ayana tapa dilirenkeun samantawis tina raja sawarga sangkan Prabu Kritikumbawawi jadi raja anu manang karayat cara kadiri rajana sorangan nya hartina dina hartos di gunung aya saung tos sabulan saung teh aya limana disebatna babakan tos sataun jadi loba lemur nyian anu dipercaya nu disebut RT nama handei nyian deui kokolotna RW ngalagaan keneh lurah ngalebaran manyangan camat beuki lega bupati Sabuk kabupaten beuki lega gubernur beuki lega raja negara munaina presiden ku dewa ditegor rakyat tina bahasa rakyat rah getih yat hidup di raja nepi kagalanangan ngabogan hak anu sadar ai rakyat geus bisa jeung raja nah raja teh nyaho ka raja ngararamah pantes dan nu bogana
tadi amarta teh teu acan karaos ai nagarana subur rakyatna sangsara ngudak cacaran negara subur rakyatna makmur kaum tadi mukti beja naon ai mukti teh loba nu teu ngarti kaum dagang senang kaum buruh cukup nu beunghar bageurkan nu miskin layak kahirupanana Allahu Akbar Allahu Akbar kaon ta nagarana subur aya namun panayakan tidak sengak astagfirullahaladzim menilai nong awam waduh ngajeruk sih kajen Prabu Kriting kumbawali olah tapaku kaula dek digeuyeukeun margi kaula teh asa dosa ka anak salat gagahna Arjuna nepi ka kaceluk ka kadang ewu kaloka ka jamna pria ka jam paling angin-angin boro-boro salapan dibelah 7 dipentang ku Arjuna benang sabab ngabogaan ali-ali ampal ali-ali ampal nu anak kaula tapi Arjuna eueuh kaingetan ka urang parang gelut eueuh kaingetan sugan kumaha Rama eka sakti taina Arjuna wayah daek dilaan ali-ali ampal panuhun lamun ngahalangan ngandung harti mundur dewa mundur dek makana ngomong mah kurang bisa lamun urusan gelut mundur kapadaya paribasa lalaki mah moal paeh ngajuru paehna diadu lalaki mah moal paeh ngajuru paehna diadu awewe mah moal paeh diadu malah resep diadu ngan paehna ngajuru taya bahasa Sunda teh bangana lalaki mah moal paeh ngajuru tapi paeh diadu awewe mah kadang-kadang resep diadu tapi paehna ngajuru agni encik lain resep diadu nya resep diadu nya ngan salakina paeh si teu bisa ngomong tuh kersa mulih mangga teu kersa mulih nganu arti Gusti Sepuh deuk cilakakeun ngabuntukeun tapana dunungan ai tumaritis teh teu cukup ku pamere nyata tumaritis teh hak ngajaga pangagungna sabab manakawan naon ai manakawan mana batur anu bisa merenahkeun daya dina harti cager bager bener pinter hartina cager busnaun ngeunah hartina bager ka mana wae geunah kanyaho bener di mana wae pernah kuringna pinter tumanina ayeuna deuk dikacaukeun namahan susah tega pati tega bodor Gusti sok podaran kabehanana tega pati tega cekal sabuk silih bilang atuh silih takar lu kira
Senajan nu pinter orang katakan bisa orang katara atas bejana kulit punjul hingga papak di jaya ningran. Kon lanang aku lene. Salah kumaha. Kon lanang aku lanang. Nanaon hartina? Ai lanang teh lalaki, ai agama bieu leneng. Kumaha teh lamun disunakeun? Jadi lamun disunah maneh lalaki urang eueuh buluan. Ganti kon lanang aku lanang, ulah kuleneng. Maju asal aya. Tubuh nage maju burukankeun nyangigir teh dek mikeun moal beda kaulah nonggong burukankeun dek benang moal